cek mah karek ningalian awen tadi. Dipikir-pikir mah geulis oge nya kan hanya akal gede amat. Assalamualaikum. Bentan. 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 Bah itu tamu di luar. Tamu sana, Neng. Buka atuh. Coba pilariku Neng ka payun. Maneh? Maneh teu nu kurang teh ya? Neng. Neng. Perlu naon ka dieu? Aya peryogi. Si abahna aya teu. Naon, Jang? Ini simkuring pada kita. Oh, Naon, Bang? Ada teu mah. ah moal. Aya kitu na si abang. Mesti bubut dewek ke Naon jang eta banget ramijut. gagal mah. Gagal naon jang? Gagal ngajual ke masyarakat biasa teh mah. Tapi mah budak sabah paristik geuliskeun sahaya budak siapa. Maneh masuk mimpi jang. Cik atuh nempokan keayaan. Tuh gening datang babaturan teh. Piraneng di dieu lumayan we rada kesel. Alah kalinga teuing. Ari eta saha nih? Eta tukang ndog nu sok tubuh. Neng mah coba sakamari mah kita aja neng. Tapi lamun nubruk hate neng mah ya aja. Gombal we kabisa teh. Neng teu lah. Curios ke neng. Ceres teu naon? Akang geus dingawikan penasaran neng teu salah kepikiran mah. Cie we. Akang teh resep kan neng teh. Tapi akang kita ganterang nami neng. Saat nami teh neng. Yuni Kami abdi mah Denis. teu nanya. Si neng meuni kitu. Neng, akang teh bogoh kan neng. Kumahanya neng. Dongkap we ka bumi tepangan si Abah. Aya kaperyogian naon, Ce? Yes, sidepun budak. Aya kahoyong bade ka sini. Abi mau sini na daekeun nya ku abi ge pas direstuan. Terus setuju abang mah. Kira aku anak kurang kawin kan miskin kieu. Abah mah nih kitu. Si Ece jeung budakna ka dieu teh aya niatan bener ka si Neng. Ujang, cek mah ge naon? Nu beunghar mah moal dayakeun ka nu miskin. Pokoknya mah abang mah teu suka. Neng kawin jeung miskin. Astagfirullah Abah teh. Ari aranang mah nuturkeun budak, budak rek kumaha oge. Da budak nu bakal ngajalinna oge. Neng. Ieu nu ku abah sok ngomongkeun rek jeung jeung Neng. Kasep beunghar juga ieu naon ieu mah miskin. Mah miskin di dia. Biasa jelema miskin sosokan hayang kawin ke budak abah. Wijang urang balik di dieu mah direndahkeun. Wale Iyo juga namanya bal, emang abah dukunnya. Punten. Suka jero. Non maksud ujang ka dieu. Kuring tepan bogo ka hiji awewe. Tapi kok kalau tadi disetujui, jadi setujuan lah itu. Jika nak ini ngaliput awewe na. Itu lagi. Iya kita mana. Lu
Astagfirullahaladzim. Lain akhirnya teman pujang buat pujang nuriku. Anjay, ulah gitu-gitu teuing atuh Ki. Kadia kuakirang jampe. Naon Ki jampena? Cicing. Ablahu, iblahu. Tak eta bacakeun udah diharapkan awewe eta. Jeung hiji deui Ki pangleukeun. Hiji laki ieu fotona. Yang dia suka naon ieu laki. Suparing paku Ki na jero beteungna. Ah siap. Neng Yuni. Naon? Laha ablahu iblahe.